cucu Kangjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaiton sing hade ulah kagoda ku fitnah-fitnah setan derek sebab setan geus ngancam cak setan teh ieu Adam jeung Hawa ge kuai kagoda cak setan digoda sia kuai urang Cikupa aing kumpul di Citra aing kumpul di BSD sabagian anak buah aing di Purijaya pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia anu dagang asongan ku aing bakal digoda anu dagang lapak ku aing bakal digoda nu dagang karung ku aing bakal dikarungan pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat kali aya bapa na bae ge jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal digoda nu jadi ustad nu jadi kiai ti tara Sukolga setan blonnya pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda ti Tangrede kabeh dengan dasar kebutuhan kita nyimpen duit di bank deposito abeh ngadaharan taina ayo ku aing di gara roda supaya ka Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh nyaho duit nu halal nu haram ku aing bakal digoda kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor sial teh setan goblok masyaallah ku aing bakal digoda ku cewek-cewek bakal mararecet ge calana-calanana aduh apemna bakal kadeuleuk ku aing ping-pingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing aduh SMS-na dilancarkeun ku aing ujian digoda kajen ku kumaha ge geus kiai heula nu ku aing digoda ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa tial da setan aduh terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah aduh ku aing sia bakal ditutur-tutur ke mana bae ge sia waduh teh setan sial jasa ge setan di mana sia tempat sia tempat aing di Tangkal Asem Tangkal Ambon, pusatnya di Tangkal Beringin. Waduh, setan ngancam setan. Cek Gusti Allah ya Bani Adam, anak Adam nu aya di Cikupa, di Bojong Balaraja, Cipondo, Ciputa, Ciledug. Kos kabeh santero, Serang, Pandeglang kabeh anak Adam. Awas. Layak tinanakumus setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade kajenteun setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk di goda siana bae ulah kagoda carana kumaha Gusti supaya ulah kagoda ulah boga hape aja pendig hideung aduh boga 5 aing HP aduh naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan ulah boga TP waduh berat naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan sing hade cek Gusti Allah ya heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan ieu mah nomor kahiji sing ada ulah kagoda ku pita-pita setan ulah kagoda ku rayuan maut setan kama akhraja abawaikum minal jannah sakumaha
setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan sigana setan lantaran setan tepan baheula yanzi'an human libasahuman liuriyahuma sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianna teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi libasahuma pakaianna liuriyahuma supaya katembong gogorengna dasar tangkorak setan nu ngagodana akhirna atuh katembong liuriyahuma sawatihima kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong kuariku gara-gara setan sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum nya nama setan kapaneulekeun ka urang ngagodana ngeunah dek dihareup dek digigir dek ditukang dek diluhur dek dihandap dek urang keur hudang dek urang keur hees nya nama yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuk ka urang jeung kanca-kanca setan balad-balad setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuk ka pannyana nya maneuleuk ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuk ka setan ayu setan maneuleuk ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuk ka setan deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setan teu kadeuleu urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu urang boga silat karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis kuno koskara itu lantaran setan teu kadeuleu ayeuna neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabilu nya nama neuleukeun bae ka urang kuari ge aya tadi dia siap tak ucing ngomong-ngomongkeun aing bae cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deket-deketan aja pendi ku aing deuk ditiupan matana supaya nundutan eta setan dokon kitu sial jata setan nya neuleukeun bae ka belah kulon ka belah wetan ka belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda ucina keur nyaritakeun setan nya seuseureun cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai anu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak keur nyaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ka anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftan ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran urang dijanjikeun lamun urang bersih bakal balik deui ka tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ka akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya lekataneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana da ku ari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna ku ari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang ku ari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu yang uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah
Bapak urang teh kulagaku gara-gara kabisikanku setan turun di sorga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaan anak teu make sahlai acan atuh pangeunaan setan mainnahu yarakum wa qabilu nyana maka urang ngagodana ngeleukeun dek dihareup dek ditukang dek digigir dek diluhur dek dihandap dek kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol lewal poe jogol unggal poe geus ngasah bedog we sia ku aing gerakan kieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu mah ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseup da doang kadeuleu seuneuna mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleuh ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh heuh setan banyak di tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bege geus deuleuh lah di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikeun sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanya aing orang batur bae di dieu keur zaman kula leutik kena aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin Gusia penta ayat ta santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeun bae lah ulah kudu kabelegedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nyana kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cager kunaon sia aduh aing neuleuleungeun bure cekeuna aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kual ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya wadud ya kaditu da aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca kurang teh mulai aya mimiti tariris awal kurang tiris amat ya awak henteu kebal aya tertrek naon woi ada apa tambah incuna masalah kalau datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ieu wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan baranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kala luar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadeuleuh jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar di dinya sia ulah geus kono mah boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus haya karasana asal penting me dibacana maca yasin mah maca yasin auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal ala siratim mustaqim tanzilal aziz
Sadaqallah. Cek pamajikan aku nanti teh kuna naon. Ya Rasulullah salamu